bari muri-muri kumis melak cangkeng dina punuk melak cangkeng dina irung teuing rada jauh tina akhlak amit-amit jang saha euy anakna Nur Sasana dedengan deh banding waing kumaha we bapana sombongnya anakna gede hulu. Siapa itu? Anak Dursasana. Da jelema nu beungeut beureum mah Dursasana pan beureum beungeutna teh. Jelema jahat nu beureum. Oh bener euy. Heuh panina sajarah wayang oge aya. Saha? Saha teh rahwana. Da samuka pan beureum teh beungeutna teh jahat luar biasa biadab. Pokona mah tiap-tiap jelema nu beungeutna beureum ta eta teh ngandung harti hatena goreng dengki bau kelek ongkoh bau kelek itu bau kelek marukana jeung cara mayar hutang deui ka aing siapa si kelo sia teuing aing keke anjeun teh putrana Dursasana teka pinu gawe bade naon kasep sumping ka dieu kaula rek nanya tumaros naon ari nu ngaranna Yudhistira nu ngaranna Bima nu ngaranna Arjuna na kula sadewa nu mana kaula Yudhistira kaula Arjuna aing Bima rek naon sia pitnaskeun beuheung sia bejakeun ceuk kuring kitu ulah macam-macam nya kuring bisi ditilapkeun eta beuheung teh kitu wayahna kuring mah boga jurus pamungkas lamun Dursala bi ngaranna teh Dursala datang ka kuring ngajak elut di kieu ku kuring mah nah kumaha kitu teu katempo bieu pokona mah lamun Dursala datang ka hareupeun kuring di kitu tah ku kuring mah naon deui atuh ieu teh teu kaciri tadi lamun Dursala datang ka dieu di kieu tah ulah kitu haw keheula hidup Dursala ieu teh uak ti Cengkala Manik kasna oh ieu cenah ceuk beja ieu teh dudu wong samanea teh ceuk unggal dalang mah tapi geuningan naha kanyaahna teu karasa maksana kumaha ieu teh ongkoh nganggap dulur ka Kurawa tapi teu nyaah ka Kurawa ngan ukur nyaah ka para Pandawa deng nek topi cing sopan sia ngomong teh banding wae keheula raji keheula bisi ieu teh aya nu nyekok atawa aya nu ismean naon maksud hidup datang ka dieu kaula mah moal loba ngomong kaula datang ka dieu teh rek nangtang nu ngaranna Bima nu ngaranna Yudhistira Arjuna na kula sarewa sing hareupeun ka kaula sok sanajan Bima kangaranan bantengna Pandawa gajahna Pandawa luhur ilmu jemar panalar awakna sagede gunung tapi moal ditarajean ku Dursala datang ka dieu aduh kurang ajar talam aing mah lamun di dieu kene mah ti dieu teh kitu teh aing langsung kitu marukana cekuk teh lamun kuring moal balik kita
Aduh. Rahai. Kumaha ieu Rai? Raka Batar rupina ieu impenan salira teh. Aduh, digana ieu Rai. Ayo Sasya. Binatang. Bang. Jahat. Bang. Dasar. Tegablek kasopanan jika bapak sia. Rasa kena. Aku tak banting tinik gelang. Chandra kirana tak pencar usia. Yep. Monarsia. Sugan teh batu bieu mah. Ari teh juragan. Heeh. Aing dengar kitu mah karasana jiga Noel we modern. Di kumaha bieu teh? Dibontang. Dibonteng. Gusti nu agung. Kadek ulan nu pika aduh eta sirahna oge amuradul kitu. Ulur. Yes. Untung muntang kena pare. Walah agan. Padahal mah ku abi ditinggang kuling geus moal burung pencar. Mundur siap, sumuhun siap agan. Ieu abi gan. Tong deukeut jeung aing. Siap agan. Pinas teh kersayang Jomapara. Raden Dursala dasar satria utama. Tutas alatan katimulan kagagahan kamandragunaan. Sirahna anu tadina bencar amurasut ngahiji deui. Hirup deui dadak sakala kaget ningali Arya Bima. Ningali ieu kajantenan. Waduh, ayo. Saha tadi? Ayo, digebrus gua teh aya loma. Dasar Dursala nyata sakti awak maneh. Cikan nyungkeun langkung we. Mangga nyanggakeun sadaya-daya. Ieu modar aku tak jotos jadi kukupan sadaka.
proses orang bocil kalahkah nyeri ku aing. Rupina mah eta kuku teh teu acan diasah. Mujeng-mujeng kaula pae dalah rakeut ge henteu. Atuh ieu mah nyungkeun keadilan we. Paman tadi nyiksa kaula ayeuna kaula bade ngedalahkeun ilmu panamu sampai pamake kaula. Nya eta kilat geni. Kilat geni. Rasakeun Paman Bimala. Ayo coba. Pinas dikersayang dumampara. Arya Bima ketiban ajian kilat geni. Salirana janten abu sapisan. Rasakeun Paman. Sapira yang naon ieu euneur naon ieu teh euneur Yai panenga Raka Batara naon eta teh aduh tingali itu Arya Bima Yai wer kudahara Raka Batara aduh yai Kakang Arya nepi ka kieu dirina jadi abu jadi lebu Raka Batara kaula teu kedah kumaha kaula pipetaeunana ngalawan Dursala Kakang Bima oge teu mampu komo kaula Raka Batara aduh ampun Mahukmah kekumasa ukur mi boga Juragan Bima tingali nepi ka teu mangrupa kitu Gusti nu Agung ieu ilmu naon cenah asa karek nampo kuring mah ilmu kieu tapi reug-reugna teh aya Juragan Batara kitu sugan jeung sugan bisa diubaran Yai panengah Raka Batara nyungkeun di syariatan we damangkeun deui Kakang Bima mudah-mudahan teu acan dugi kana pasti mudah-mudahan Gusti maparin ridho syariatna ku akang tapi hakikatna tetep ridho Gusti anu nyarengan Yai Bima kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar damang Rai
binatang si Dursala nyata ni kuat. Aing teu kuat. Kakangku sali teu aing rek balik. Aduh, Raka Batara. Kitu we ari eleh punung. Ari eleh jol kitu we susumar dengan eta mah. Dasar ari eleh kana ojek geura. Kedah kumaha atuh ulang. Dawala bapak maneh ka dieu kitu. Oh sumuhun siap ulang. Euy. Bapak maneh ka dieu kitu. Naon bapak maneh ka dieu? Oh siap. Reng. Hadir. Bapak maneh ka dieu kitu. Cuma bakal sebulan. Yuk. Ada apa sih? Bapak maneh ka dieu kitu. Oke. Pak. Naon jang? Bapak maneh ka dieu kitu. Abdi bapak mah hapunten Kang kaula manitah teh kasih dawala. Naon sia teh bapak maneh? Abdi mah kasih cepot tuh. Jelaskeun. Mohon Juragan Batara teh tadi dawala bapak maneh ka dieu. Ceuk saha teh? Ceuk Juragan Batara. Ari ceuk maneh kumaha? Ari abdi mah ka lanceuk eta ka cepot. Kumaha ceuk ilaing? Pot. Bapak maneh ka dieu kitu. Ceuk saha teh? Saur abdi ka saha? Kasih cepot. Naon abdi kasih gareng di bapak. Ceuk maneh kumaha? Sumuhun abdi kasih gareng reng. Bapak maneh ka dieu kitu. Ari ceuk maneh pan ceuk hareng teh. Pak. Ceuk bapak teh tuh cek hareng bapak maneh ka dieu kitu. Terus we maneh teh nyampeurkeun. Si kunyuk sia teh kade deuleu. Babasaan kakolot mah kudu beda. Ulah make bahasa loma sia teh. Kudu make tilam. Naha bapa, naha babeh ge teu naon. Asal ulah ngaran teuing atawa komo maneh mah sia teh. Siap. Bapak maneh siap. Nah, kunyuk sia teh. Aduh, aya pikir saeun naon sieun. Salikeula Kakang Semar. Aduh, hapunten. Hapunten kapungkuran mangga Kang. Cikan Rusia sagala rupana aya di Kakang Semar kudu kumaha pipetaeunana. Nah, ada abdi mah teu apal naon-naon. Abdi mah jelema biasa seun. Kang. Wayahna panawa aya dina titik karusakan lamun Dursala mahabu atawa ngelehkeun sadayana para Pandawa kalebet para jago ti Amarta. Nari kitu kumaha? Cikan kaula mah nyungkeun ka manang akang we kedah kumaha pe petaeunana nying hareupan I Dursala. Oh nah, pan aya Juragan Anom Gatot Kaca sieun. Oh nya. Saur abdi we kitu. Juragan Gatot Kaca teh tadi tos meureub mah. Sumuhun hulan. Raden Gatot Kaca sumuhun sieun. Kinten-kinten bakal kuatin atawa moal. Nyangakeun eta mah mangga cobian we heula upami teh mah teu mampu nying hareupan Dursala wios abdi anu bakal nang tayungan. Oh sae atuh ari kitu mah. Pot abdi wayahna tugaskeun Gatot Kaca pikeun nying hareupan Dursala. Siap bos 86.
serahkeun semua pangabaktos ulan. Eta di main naon sia teh? Dan Aya naon eta kesangan kitu? penumpat abdi teh. Da teu gaduh motor. Teu nanya kainya aing mah sia teh. Bilih we agan bade mangmeserkeun abdi motor mio kitu sawios. Moal burung ditambah ku abdi. Untuk heureuy sia naon? Sumuhun abdi teh ditugaskeun ku Juragan Batara kulan. Wa Kresna. Sumuhun Tugas naon? abdi teh di piwarang miwarang agan. Naon dititah aing? Naon? Maksudnya kieu agan teh di piwarang ku Juragan Kresna. Oh, Wa Kresna. Dititah naon kaula? Di piwarang kanggo nying hareupan eta Raden Dursala teh. Ari kitu kumaha? Tah sumuhun. Tapi saur Juragan Kresna teh sateu acan nying hareupan bere heula ongkos kangge si cepot cenah. Sabaraha? 50.000 ge cekap. Ceuk saha eta teh? Sumuhun saur Juragan Batara. Kewe kaula rek nanyakeun langsung nah bener atawa henteu. Gagal euy. Heeh. Loba teh ngabohong aing teh kieu ye euy. Jadi we sakalina ngomong bohong deui teu percayaeun. Satria Dursala ngaran. Ora kapino gawe saha ye? Kaula Gatot Kaca. Oh iya Gatot Kaca teh. Jago Amarta, Satria Melajang Tengah. Naon datang ka dieu? Patani mau pacu rek maju. Aing datang ka dieu rek kelut jeung sia. Lut agana tuman kitu mah siksa. Sumuhun. Hiu. Kunaon seuri? Ieu nih tingali itu. Aya jelema nu goreng patut oge nya euy. Moal masyarakat Juragan Gatot nyebut goreng patut nanti euy. Udah dewek mah kasep atuh. Kurang ajar nyeun kariweuhan nyeun kaonaran di Amarta kaula panglima perang kaula keamanan udara negeri Amarta bakal ngadakwa bakal ngahukum anjeun Dursala. Nah, saha nu sieun? Nah, saha nu bimir? Lamun teh mah ye kaula anu nyieun kaonaran. Ceuk saha? Naon alasanana? Sia gelut. Maneh gelut. Pan eta buktina saha anu miheulaan? Pan maneh nangtang saha nu nyieun tinakan? Bapa maneh Gatot Kaca. Bima. Kurang ajar sia. Kumaha wani nyebut ngaran bapa kaula teu make tilam. Binatang teke agan tuman kitu mah goreng dodong sureng patut onggo. Abdi jeung Dursala oge kasepan abdi nyagan. Nya. Naon? Abdi jeung Dursala kasepan abdi. Aya. Bener. Sih. Adukung euy, kanu goreng hate mah teh. Sia jeung aing euy di tukang. Saha? Heuh ka maneh? Nah, sanu sieun gitu. Aing keamanan. Aing aman geuneun sok. Macua bina. Ya, awor ieu mah ieu. Gelut jeung aing sia. Saha nu sieun?
urang tata rucingan les geunah teguh teguh naon ikan naon anu goreng ikan gabus saya ikan hiu saya ikan nila salah ikan paus salah naon atuh ikan anu goreng lauk bulut milu mijah aluh dikasih anjing sia teh urang gelut we jeung Aisyah geus subuh teuing sok hayu sia gelo euy tenagana shop Ade. hop wash hebat eta gerakan timbangan anak wash wash Awas. wash gelo euy wash hop 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 Canggeul euy. Hop. Elah canggeul anjing. Iya gaya pangal. Hei. Tuh bisa diajak kerja sama Bu Cace euy. Kurang aja. Wajah. Ya. Ali, sini. Lan, Ali. Hapunten kuan bieu marefleks kitu. Agan atuh malaweung. Jadi kasabat ku abdi sumohon. Binatang satis dawalawa. Dasar ngakang. Ya. Haling sini. Naon teh? Haling teh ieu liburan sanes. Hiling eta mah. Oh sumohon. Mohon ulang. Ngaragokan we. Ya. Hiling, sedih hiling. Hiling. Aduh, nah, si Gatot Kaca teh kalah kah ngasongkeun nu gelo cenah. Hawas, rasakeun Gatot Kaca. Gatot Kaca. Rasakeun coba. Rasakeun ajian kilat geni. Ayo dibankeun ka kaula. Coba urang-urang panawa saha deui kira-kira anu bakal diutus ku anjeun disinghareupeun ka kaula
ditungguan ku kaula ulu untungna teh juragan Gatot mah awakna tina besi deuleu nepi ngan ukur leuleus jigana tanggung jawab kayaknya kumaha geus kitu sok ieu teh penting di negara Amarta teh kari-kari ku bapa tadi dititah pikeun nying hareuman Nur Salah apanya sorangan Nur Salah teh sakti apanya sorangan geus teh kalau teh kumaha sok kayaknya tanggung jawab keluarkeun oeng-oengan teh subuh ya kulit waru anggan lalu sidegul damang agan kurang ajar si Nur Salah wah kudu kumaha ye kaula wa wayahna we agan rupina mah eta ilmu teh teu cekap maksudna teu cekap eta ilmu teh teu acan mapakan Nur Salah geura pilarian ku agan ilmu anu nandingan Nur Salah di mana Pak apal silain Cemara Tunggal teh lebah mana ranca ekek nah sia teh gigi ka ranca ekek ti Cihamerang teh ka belah mana ka kidul atawa ka kaler campaka Tunggal Cemara Tunggal teh kieu we agan Jisim abdi bade ngedalahkeun kahimangan di dieu sakur aya nu aya di Amarta bakal linglung salami samingon uluh ari abdi linglung sarua kumaha silaing we eta marek linglung atawa rek henteu abdi mah moal Pak abdi sareng pun lanceuk manaha bade ngiring ka Juragan Gatot atuh ka ditu ka mana dipiwarang ku Bapak ieu we agan malik kakaler aya dirinya cahaya di awang-awang cahaya sok agan lebat ka cahaya eta ari si Nur Salah kumaha linglung ku jisim abdi bakal diberi kahimangan jisim abdi tanggung jawab oh nyari kitu Pak atos adan awal wa permios Gatot Kaca tumiba dateng Cemara Tunggal nya eta karya seta hiji jago ti wirata anu nganggem ajian Narantaka atuh harapanana Raden Gatot Kaca sangkan diwirid ajian Narantaka ku arya seta sangkan mapakan ilmu kadikjaya Nur Salah nyata tira si Bisma aya naon datang ka dieu incu kula Gatot Kaca nguningakeun sadaya prasatria kawon teu aya nu mampu kaula dipiwarang ku Semar supados nyuhunkeun diwirid ilmu Narantaka supados nandingan kadikjaya Nur Salah anu diwirid ilmu kilat geni ku Eyang Bisma uluh si Bisma Eyang Bisma ari kitu mah pek diwirid ku Eyang ilmu Raden Gatot Kaca salami genep dinten kayanana digemleng puasa ditawajuhan sangkan dugi kana pastina nincak kana ilmu asak nyetan Narantaka
anu watakna ilmu teh dina dehem kaluareun anu bakal ngaduruk sakur hareupeunang kitu kayanan Raden Gatot Kaca lajeng mulih ka Amarta di sarengan ku ilmu narantaka nyieun karegregan kasadaya para satria Amarta. Waduh, Pak, itu juragan Gatot, Pak. Wayahna jauhan-jauhan deuleu ulah deukeut teuing juragan Gatot geus boga ilmu narantaka dina dehem kaluar seuneu. Walah. Rasakeun kilat geni. Aduh, nyata kuat si Gatot Kaca. Narantaka. Ahai! Narantaka. Juragan Gatot kakah mundur. Alah, nepi ka kitu karonya atuh, Pak. Eta teh mapak teuing ucu. Maksana kumaha? Ngimang teuing. Wayahna we ka juragan Gatot ka dieu kitu. Kang, come here. Ka sini. Kamari. Ka dieu. Kan. Sugan teh juragan Gatot. Manuk dadali geuningan tuh. Juragan Gatot mah geus di ditu. Aduh. Ngimbang dengan teureun-eureun sigara kalaka capek kaula. Oh sumuh pun agan rupi nama ieu we. Oleh-oleh tiwa ieu. Naon ieu? Ieu teh kaca hikmat. Pernia. Paragi naon ieu teh kaula mah tara ngaca. Tara nyisir-nyisir acan yang naon kaula. Ieu mah agan cekap we. Waktu Dursala ngedalakeun ilmu panemu jampe pamake kilat geni sok ku agan ieu. Naon ieu teh? Ieu teh eunteng balikeun eta ilmu kilat geni ka Dursala. Oh kalemahanana ku eunteng kitu was. Mangga. Waduh. Hatur bunuh lah hatu ti kamari ti mangku. Lah tua teh. Panios. Ari ka anak merete kaca sepion. Ari kadunungan kalakah kaca kadewaan gitu. Kumaha maksana eta teh Pak? Kieu jang deuleu bisi hayang dibuka ku dewek. Naon Pak? Eta kaca teh sifatna kaca naon? Ningali ka diri sorangan. Ari dina bahasa ayeuna mah naon? Introspeksi diri kitu eta teh. Heueuh eta. Dursala teh deuleu jelema anu boga kamampuh luar biasa. Tapi ilmu teh mawa gede hulu, ilmu teh mawa agung nepi ka pohokana teh mah wadi anu pasti. Bisi silaing hayang nyaho mah tutukangeun. Dursala teh aya Bisma.
Bisma teh orang mana? Nah, nepi ka belegu-belegu teuing. Jadi inti nama jelema teh setiap boga ilmu kudu introspeksi diri. Beuki boga ilmu jelema beuki gede tuntutanana pikeun ningali kana jati diri sewang-sewangan. Sabab ari ilmu dunya alusna ku ilmu, dunya oge rusakna ku ilmu. Oh sumuhun, hatur nuhun babeh. Manawi teh babeh teh seperti cangkang yang tidak berguna. Geningan babeh teh batok bulu eusi madu. Madu di tangan kananmu. Geus teh geus subuh, asumuhun. Heuh nah. Stiker sayang cuma para dursala nama simpati cuma kali pelayan. Yang gening awas dursala tinggalin nepi ka ngacongkeng gitu. Jadi lebu puas ya. Apa gosok? Da eta malah kulampas sorangan apanan. Melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Awas ya tempo ku aing. Ucu aneh teu boleh we waktu teh nyerelek nya ujang cunuk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu sampurna laras teh kula nu giruk moal burung ambruk kulakuna anu sombong moal burung tigujubar ku akhlakna yakin wong becik pasti katiti wong ala pasti katara salah moal pakili yang bener moal pakili yang salah sok sanajan di Pandawa teh sifatna alus tapi di jero Pandawa teh aya we anu gorengna seta teh apanan guru anu sombongnya ucu atuh sabalikna di Kurawa sok sanajan picik jeung licik aya we anu bener namanya eta Bisma tah di dieu kahirupan teh memang teu bisa ditingali ku sabelah panonnya uju atuh mudah-mudahan ieu lalampahan Gatot Kaca sabda guru tiasa kapetik hasilna tiasa kaala hikmahna ku urang sadayanya ujang mudah-mudahan anu kagungan maksud atuh pesantren mukul ibadah ka daun seureut dipaparin kalancaran dina ngabentuk insan generasi ngora anu deukeut jeung agama jeung deukeut jeung budayanya ujang mudah-mudahan pangersana abuya pangersana Bapak Haji Jajat oge Bapak Kiai Saiful Holi oge Kilurah Ali Ustad Yana sareng kumeh reng-rengana dipaparin kesehatan kabarokahannya ujang rupina lalampahan Gatot Kaca sabda guru dicekapeun dugi ka dieu mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka itu mungkin hidup manusia nu goblok teh kalau lagi
Oke, padeka selaku siang. Ayam jago kok korokong tawisna siang padeka terus. Banyak aja. Menutup sahur pamungkas cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.